1. Saya akan menceritakan carpon dengan judul Cinta di Antara Leuweung. Di hiji poe anu caang, di hiji desa anu jauh di kota, hirup hiji budak anu ngaranna Rizka. Rizka teh bungsu ti 3 sadulur anu ngajalanan kahirupan sadudungan jeung indung bapana di leuweung anu endah. Bumi maranehna di pedesaan anu subur, kalayan kebon sarta sawah anu bisa ngajaga kahirupna. Saban poe Rizka ngurilingan kebon, milu ngabantu kulutna ngurus bumi. Tapi hatena teu bisa ngalepaskeun pikiran-pikiran ngeunaan kabajaan anu leuwih gede. Rizka sok ngalamun sorangan, mikirin naon anu kudu dilakukeun dina kahirupan anu leuwih nggeureupeun hatena. Kadangkala manehna mikir kumaha carana bisa ngalakukeun hal anu leuwih bermakna, ngaliwatan seni atawa ngajarkeun pangaruh ka barudak di desa. Tapi dina diri Rizka aya rasa kesedihan anu teu bisa dijelaskeun, sabab aya hiji rasa anu teu bisa dicumponan, nyaeta asih. Rizka sok hayang cinta anu tulus anu bisa ngeurah-urah kahirupanna. Mimitina Rizka ngan ukur ngarasa kagum kana Asep, sabab kasusah anu sabarna nu halangan nyaeta teu aya rasa anu leuwih ti eta. Tapi saban waktu ngaliwatan, waktos babarengan, Rizka mimiti ngarasa yen aya hal anu leuwih penting ti sakumna hal sejen. Asep teh jalma anu sabar, teu gampang buru-buru nyieun kaputusan, jeung sok ngajaga kaendahan dina tiap detail kahirupanna. Sanes Asep sok ngadatangan desa pikeun ngajar petani. Asep sareng Rizka sering ngabahas hal-hal sejen di luar tani, sapatos budaya, seni, sareng kahirupan sosial. Rizka tiasa ngaroskeun yen aya hubungan anu robah tina rasa hormat jadi pangajen anu leuwih dalem, saperti asih anu henteu katingali ku panon, tapi kadang bisa karasa ku hate. Anu dipikahayung teh datang dina mangsa nu teu disangka-sangka. Dina hiji poe anu tiis, nalika hawa angin ti leuweung ngarung kahirupan, datang hiji jelema nu ngaranna Asep. Asep teh urang kota anu milu ngabantu palatihan tani di kampung-kampung sakitar. Manehna datang ka desa pikeun ngabantu para patani diajar ngeunaan cara-cara anyar ngolah taneuh supaya hasil leuwih optimal. Rizka anu samemehna teu kungsi nyaho Asep, jadi penasaran kana jelema anu sering datang ka kebon. Rizka ngabantu Asep dina sabaraha kasempatan, sarta sekaligus mikauhna leuwih jero. Asep teh jalma anu pinter tur hade pisan dina nyarios. Anjeunna bisa ngajelaskeun hal-hal anu rumit jadi gampang ka hati ku batur, jeung eta hal anu nyieun Rizka reueus. Dina hiji poe sore anu hening, Asep sareng Rizka linggih dina hiji batu gede di tepi leuweung. Angin ngahiliwir ngaliwatan tangkal anu rame, bari sora manuk ngiringin katingali awan barem nu geulis. Asep nyusap leungeunna, siga nu rek nyarita jeung sawatara detik ngajaga sepi. "Rizka," cek Asep, "sabaraha lami anjeun ngalaman rasa kasedihan ieu?" Rizka ngadengikeun pertanyaan eta kalayan hate nu berat. Manehna ngaliuk ka Asep, jeung sanggeus sabaraha detik manehna nyarios kalayan lemah lembut. "Taya nu bisa jawab Asep, rasa ieu sakumaha hidupna dina hate, tapi kadang-kadang ngganggu, teu bisa dicarioskeun." Asep ngajenterkeun, "Kadang cinta teh hadir dina waktu teu disangka-sangka, dina tempat anu teu diduga. Anjeun teu biasa milih nalika eta datang, tapi anu penting nyaeta kumaha anjeun nampa eta kalayan hate anu bersih." Rizka mengetan unggal kecap anu diucapkeun Asep. Anjeunna sadar yen sajaba tina kahirupan fisik anu saban poe dipigawe, aya hiji kahirupan anu langkung jero jeung langkung bermakna nalika cinta bisa asup tanpa disangka. Dina mangsa nu salajengna, hubungan antara Rizka jeung Asep tumuwuh leuwih jero, sarta kabajaan nu diidam-idamkeun teh datang kalayan alami.
Aranjeunna dua teh babarengan ngajalankeun kahirupan kita bareng-bareng. Terus kebon ngajaga alam serta ngabagi pangawarah ka dulur-dulur di desa. Cinta anu ngabang ti hate teh nyieun rasa kabajaan anu henteu ngan saukur pikeun diri sorangan, tapi pikeun sakumna komunitas. Kahirupan di leuweung anu subur teh henteu ngan saukur nyadiakeun tempat pikeun ngolah tanah, tapi oge tempat pikeun nyalin cinta anu tulus antara dua jalma anu samemehna teu ngagarapeun sagala hal ieu datang dina kahirupan maranehna. Asep sareng Rizka sadar yen cinta anu sabarna teh datang henteu ngan ngukur dina bentuk kecap, tapi dina karya, dina perjuangan, sarta dina jaga-jagaan untuk dilakukan sasarangan. Sekian carpun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.